Urang ayeuna ka mana-mana jeung Stefani wae. Da karena itu hayang sareng Berlin nya. Kaiji Berlin meureunan jarang ayeuna jarang ka Bandung, kaduana jarang naik dina layep. Kadang urang jam 8 Berlin mah eueuh. Karena jam 1 tepo urang turun, Berlin naik. Kan urang lost contact jadinya teh hese. Jadi keharmonisan urang teh tertutup oleh terpal bah. Perasaan maneh kasih Stefani kumaha? Perasaan urang mah ka Stefani mah jujur pisan gede pisan karena di balik kenyamanan Stefani jeung urang. Ieu teh serius. Serius urang mah. Bener ieu teh aya Aing perasaan kalau maneh bohong teh. perasaan aing aya langir ku aing cocokeun suku. Lamun urang bohong. Jadi maneh mah menganggapna serius. Da emang serius urang mah tanyakeun ka si Umi urang mah. Urang jalan jeung mitoha jalan jeung inungna mineng. Ai maneh kumaha Stefani sarua maneh teh menganggap ieu teh serius atau menganggap ah nya geus beda babaturan we urang mah. Tau kumaha? Ya. Kau kudu pugu. Ya awalnya kan sering jalan bareng, Ya. terus sering main bareng. Nah eta berarti dinya bah tumbuh perasaan urang. Heuh tuluy kumaha anjing kudu pugu atuh. Ieu baka hiji pamajikan urang teh selalu amun jalan jeung Stefan teh selalu support pamajikan urang teh nu bener teh nu asli teh. Di mana di Bandung jeung saha fotokeun ku urang nya hati-hati geus. Selalu ka mana-mana urang support wae pamajikan teh jalan ka mana-mana jeung Stefani ceuk paribasana pamajikan urang mah sanajan nek di mun jalan bahasa kasarna we hodek sare gitu orang enok teu naon. Ai maneh daek Stefani di madu. Ya asal dia adil. Adil teh adil kumaha heula kudu pugu. Adil sejarah kumaha heula. Nafkah lahir dan batin. Eta nu penting nama urang mah. Tah nafkah teh urusan nafkah teh kade kudu papaitan ti mimiti. Kudu pugu sabaraha. Kamu mampu ngasih aku sebulan berapa, Abi? Aku sebulan ke istri muda kemarin paling karena sebulan teh paling karena 500 ribu. Ya biasa we sapoe 30, biasa dadar oge itu cengek itu bahasa ieu. Anu teh lain jam. Nah, 500 ribu sebulan. Ai kamu bodohan. Ternyata segalana tercukup ku perasaan ye. Terkadang lamun geus melibatkan materi mah kabeh ge eleh.